memang aing jalma sangsara. Tapi aing teu pernah ridho lamun aing dijieun kekeset ku jelema anu teu nyaah ka nagara jeung teu nyaah ka bangsana. Aing oge. Kunaon sia Sup? Kerupuk. Goblok ditanya teh. Sing bener sia ngajawab teh ku aing geus dipaehan make guting kuku bro. Mannya. Aing ge pusing. Pusing kunaon euy? Si Asep bangunna loba kahayang. Alah, bere we atuh naon kahayangna. Leuheung mun kahayangna murah mah. Ku aing bisa diusahakeun. Nah, yang naon Cak Asep teh? Aing iPhone 12. Geus teu kuat cenah hayang jadi selebgram, hayang di endorse ku batur cenah. Ngamones teuing budak teh. Yang di endorse naon? Juga nama pembesar payudara. Jeung eta ning telur elektrik. Goblok budak teh nya ngamones pisan. Geus puguh aing teh zaman teh keruet. Hese neangan duit teh gitu bejakeun. Nanya kumaha carana hayang gede duit tapi tereh. Budak teh lah nyapekeun pisan. Piraku enak aing teh nya kudu ngepet. Maneh mun ngepet mah moal jadi bagong. Jadi naon kitu aing mun ngepet? Jadi angkot. Aha, Kumaha lamun ayeuna orang mikir doang. goblok sia teh. Sugan teh geus meunang carana. Mikir deui we siapa? Kumaha lamun maneh bantuan urang mikir? Sarua keneh atuh kitu mah. Bisa mikir sok. Kumaha lamun Maneh jadi dukun palsu. maneh neangan pasien? Pasien aku aing dibobodo yen maneh teh jiga jelema pinter. Heuh bener. Jadi oke pas pasien datang manehna percayaeun aing teh bisa ngaramal. Kek ku aing di WhatsAppkeun naon keluhanana. Heuh bener. Jadi pasien teh percayaeun. Ku aing dibobodo yen maneh bisa ngaramal jiga jelema pinter. Heuh bener. Jadi aing bisa nyonong ka poe pageto. Heuh. Jung ayeuna manangan tempat keur jadi dukun. Aing rek nangan pasien. Aing rek meuli